Kegiatan tambang nikel di wilayah Raja Ampat di tempat proteksi. Tambah ku aya laporan anu sedang bersinar mengenai kejadian. Laporan eta ditangkap konsentrasi lingkungan, Greenpeace. Salian King Greenpeace, sababaraha ahli jeung Raja Ampat oge ngabahas alokasi tambang dina acara Indonesia Critical Mineral Reference tahun 2026 di Jakarta. Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat seperti di Riau Barat, Riau Kau, jeung Riau Barat, geus ngabangkulkeun leuwih ti 500 hektar leuweung jadi rusak. Aktivitas ieu lumangsungna secara terus-terusan, utamana mengakibatkan penggunungan leuweung jeung pemberutan tanah. Kegiatan ieu berpotensi ngarusak karang jeung ekosistem di Raja Ampat. Salaku di eta, lauk sabulureun wilayah oge kaancam ku aktivitas tambang nikel itu. Di antarana lauk balau, lele jeung malpate. Jarak tambang ieu can jauh, kurang ti 30 kilometer, serta bisa ngabangaruhan masyarakat jeung ekosistem. Pangaruhna bisa ngakibatkeun panggunungan leuweung, erosi, kontaminasi mineral, kontaminasi cai, serta gangguan ka lauk-lauk eta. Sanaos aktivitas ieu tiasa dipantau potensi pendapatan negara dina hasil tambang nikel. Tapi di sisi sejen, eta oge ngakibatkeun dampak negatif ka masyarakat, utamana dina ningkatkeun kasehatan di wewengkon eta. Kitu dina papanggiehan ngeunaan dampak tambang nikel di Raja Ampat. Urang kudu sadar yen di balik kauntungan ekologi aya resiko ekologis anu kudu dipertimbangkeun. Kalestarian lingkungan jeung kesehatan masyarakat kudu jadi prioritas utama. Hatur nuhun.